Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng. Ngadongeng Sunda urang neraskeun hanca nu kamari nu bagian kaopat. Ayeuna bagian kalima dina judul Barudak Liwar bagian kalima. Kamitra, kasaudara, kadulur salam dunya tong hilap di like, di komen, di subscribe dina channel Sunda Bandung Kidul. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan atanapi urang teraskeun deui dongeng nu kamari. Marangga manco maranco manco. Kamari teh tos dugi nyeredkeun tos muka panteuleut. Sok atuh Peng, naik di dinya. Ceuk Bah Omon. Kumaha naikeunana tuh Bah? Eta ganya naik kumaha naikna? Eta ganya make jojo ieu naon teh make jubleg kai sok balikeun. Teu balikeun geserkeun heueuh bener cenah. Pas kitu, pas lol ka jero, subung eueuh sasaha. Abah mah ngawadul ieu mah Bah. Teu balik naana weuna naon di jero. Oh, maunya. Mana geroan Sintang gara karya. Tukung Silila Mitra Sintang teu datangnya. Aya naon juragan? Oh, pan kumaha bener ya asupkeun pan peutingnya barudak teh nu dua dikadiekeun ka jero leuit. Sumuhun pan piwarang juragan. Oh, ayo balik di dinya mah mon. Ngawadul ka kolot ka kuring teh pandandru di dieu teh. Kepala hancip si Ipeng hancip. Nah ngabohong wani ngawani ngabohong. Nah, teu ngabohong kuring mah bener. Kamari diasupkeunana ge peuting. Da beunang keur arulin tadina mah rek diwarah we rek diomongan. Siah piomongeun lamun bapana nyahoeun mah. Komo bapana si Ocoy mah siah. Di dinya moal teu dibebek lamun nyahoeun mah. Ulah garuh atuh geus sesek ieu nu nyaho. Wah, da sabuni-bunina ge neundeun ka gorengan ka bau atuh ke bakal nyahoeun. Oh lain ieu naha betareuh barudak. Cik penasaran trekel mitra Bah Omon teh nya. Naik kanu jubleg menang nangku jebleg nangkup trekel mancal deui kanu palang dadana ulah lol ka jero. Malahan mah digeblangkeun bantona teh meh caang. Eueuh nanaon. Eueuh bener. Alah, nah tapi ningali eta jiga celong gitu eta pare. Wah, ngaos montong kanu los-los kanu pare ayeuna dina budak kanu pare kumaha ieu teh. Pan sidik digemok ditulakan. Cek itu pageuh na kumaneh mon. Ulah sok gampang nuduh nanaon teh kudu bener heug lamun aya masalah teh heug ngomong atuh ka aparat lemur nya ka RT atau gorengna ka hancip si Ipeng anu deukeut. Lain main hakim sendiri wae main kerem wae anak batur kumaha lamun teu kapuluk umurna mun heug kaparengkeun marawat di jero abah dikapolisikeun ku bandap ukur nangka mun nya teh mah pok Bah Ahmad kurang panuju anu kitu peta kalakuan Bah Omon. Nyari abah Bah keur naon atuh pan di belah dieu teh pan abi hancipna. Seutikna tuh kudu ngomong naon badami heula ulah gampang sok nyieun hakim sorangan.
nyiksa ngaya anak batur teh kumaha si Kang Ocen lamun apaleun abi ge da sieun ngalawananna ge. Heueuh aing salah hampura we. Tapi ieu urang bingung ye dewek teh. Bingung nah bisa kalaluar jalan mana da leuit eueuh nu cocel nu boncel atau bilikna nu soek atau kumaha dibedel eueuh. Rada bingung dewek ya. Geus mah balik si Abah mah. Ceuk si Ipeng. Ih, lain teu balik eta Peng pok. Mani pamajikan bener da barudak teh penting da diasupkeun ibi ge ningali. Si Entang ge puguh nu mawana di lapang barudak teh duaan teh digusur ka dieu. Disiksa tuh. Moal teu hantu werenangnya disiksa barudak. Ento ari disiksa mah bah eta nya bah kiamat. Ngan dicepret teh unggul. Oh sia. Dicepret ge sarua we. Main hakim sorangan wae baomon wah geus hayu. Ki kiamat ayo enit rieur ieu mah jalmana kieu mah rieur atuh mitra bari ngusah ketitih. Ngusap pirit cing teu direret deui bah omon jeung keluarga jeung Sintang teh. Olohok weh atuh bah omon teh ningali nu rek jadi saksi teh cing laleos malahan mah rada karucewa gitu nya ku tingkah lakuna bah omon. Dong aneh euy dewek mah. Sumuhun abi oge aneh. Pan barudak teh sidi ku abi kan diabuskeunana jeung Abah dialung-alungkeun. Nah bisa arareuweuh konci weuteuh gemok weuteuh. Euy aing oge bingung ieu teh. Keun gelah urang pikiran deui. Asa beuki lieur keun hulu ieu teh tina nangka aing jadi ningali pare ngadon jadi rada celong kawasna gejig tingali kumaneh garatang. Rekel Sintang. Henteu pare mah jigana urut ngageblug barudak we meureunan pas we kadinya jadi kitu. Sangkaan Sintang gitu nya henteu kanu pare itu Sintang padahal mah dikedeuk ku anakna. Geus atuh pantau leuit teh tulakan deui tulaka tutup gemok deui ketrek bawa koncina ku bah omon. Atuh dariuk di bale babalean babangkuan gitu nya di bibir dapur deket dapur kalawang dapur hareupeunana teh. Aing teu kahar ti dewek mah euy. Nepikeun ka areuweuh kitu barudak mah nya bisa ngalaleungit mah aneh aing mah da. Cag heula mitra urang tuna heula sakedap. Carita Abah Omon kaleungitan barudak nu dikerem. Ayeuna urang sampeur urang caritakeun si Cecep si Encep anu arek nyokot pare anu meunang mau waktu isuk-isuk tadi. Jeung dibantuan ku si Ocoy jeung si Udi. Boga motor CB 100 bareto. Luak liuk geus nepi ka dinya teh bari mawa motor teh pareuman motor teh rada we dika jerokeun kana bala gitu. Dipeunurkeun malahan mah. Da tangkal ieu naon tangkal Kaliandra cirina teh anu meunang ngadek tunggul. Pas datang ka dinya luak liuk kurah koreh da teu dikorehan pisan oge da kaciri atuh da ngajugrugnya karung 2,5 karungan leuwih. Anjing ka mana euy? Aing sarada bingung ieu teh. Pare arareuweuh ieu teh. Wah tuluy we dikulibok ka didinya. Tekung si Lila
aya nu datang si Tole, Mang Tole, RT Tole ningali nu kukurubutan di nu bala disampeurkeun ditanya. Aya naon? Cep. Henteu Mang, ieu we Mang. Nangan simeut yang manuk. Aduh, moal ayaan dinu kitu mah jabrik teuing. Nah jeung motor di kanu ieukeun di kanu balakeun pada di jalan we motor mah. Pok RT Tole. Nya mah ngah hese ngaranna urang teuing we kieu mah simeutna geus areueuh. Nyieun alesan mitra kanu simeut los-los kanu simeut. Padahal neangan pare. Geus bisi aya oray. Bisi aya oray bisi aya Pak ieu lah. Geus sok tong ulah kukurubutan di nu bala kitu. Pok RT Tole ngabejaan ka si Cecep kitu nya. Atuh si Cecep teh ameh henteu curiga buru-buru we. Nyampeurkeun kana motorna didorong ka jalan nu bisa dipake kana motor jalan satapak kitu nya. Aduh mangah eueuh da simeutna beurang teuing ngala teh. Jika atuh geus geus kudu sore mun arek sore sekalian. Mun arek isuk sekalian ngana simeut mah boga manuk naon. Itu boga manuk siji. Ieu manuk toed. Jika atuh geus ulah ieu ulah di nu bala. Mitra da sieun katohian si Ecep teh teu kungsi lila nyelah motor berengbeng ngalerkeun mengkol kawetan dudug we init we ngajauhan eta tempat. Ayo Pak RT ini abi mulang heula tuh. Jik. Init geus nya. Tekung silila amprok geus nepi ka imahna motor dituna. Gimana mana Cep? Pok bah omon. Ulin we aju bah. Dak ngora. Aduh bae hojo. Tah simpen tadinya motorna. Kada ya obrolun Abah. Ya naon bah? Dia di dieu. Dua orang ngobrol duaan dia. Adieu. Nyampeurkeun atuh si Ecep teh ka bapakna. Aya naon bah? Lain euy. Jempe tapi tong gereuh. Pangpang nama ka batur. Lain maneh. Muka tulak eta tuh. Leuit. Muka katulak leuit kumaha ya Abah. Pan si dikuncina ke ku Abah dibawa di sasakuan teu digantung-gantungkeun acan malahan dina baju kampret Abah we ari peuting ge. Atuh bae ari henteu mah. Lain buka kumaha teu buka kuncina. Bisa mitra akalna jawabanana padahal nyeun duplikat si Cecep teh. Nyeun kunci gitu nya. Geus atuh kitu mah. Jig tuh rek dahar mah atau rek ulin mah jig we. Geus sakitu we Abah mah nanyakeun teh. Geus teg. Si Ecep geus teg. Pasti nanyakeun areuweuhna barudak. Tapi ngan teu dikedalkeun sieun gereuh. Nanyakeunna teh api-api we kitu wungkul. Cag mitra urang tuna heula sakedak. Cariosa nya obrolan Mbah Omon si Acep mah kajaraos si Acep mah. Si Cecep. Urang obrolkeun barudak anu opatan geus parangih deui di kantor pos.
geus ngarariung deui. Oi engke teh malam minggu euy. Kudu rada ieu urang begadang ah. Oh, Subali. Siap lah ayu urang begadang. Liwat euy nganah lah. Oh, sok ayu. Atuh lah hayu urang ti urang bae beas sareter. Urang oke lah ieu we urang mah naon we atuh asin naon atuh urang. Oh naon we lah nu penting mah ieu bisa ngaliwat. Mitra geus silih kicepan si Udi jeung si Ocoy. Geus we kieu atuh. Urang ngalewat lah geus we tahu tempe asin sambal. Watuh euy kudu aya duitna nu kitu mah bae lah, duit mah aya. Ti urang jeung ti si Udi nya di. Aya maneh? Iya urang iya. Song atuh duit 100 dibikeun. Si Ocoy song 100. Oh, baroga duit euy maneh. Ti bapak urang menta karek balik gawe tadi menta kamari. Menta we urang boga aya. Oh lah geus lah. Jang meuli sameleunana jeung asin. Tahu teh mahi lah sakitu. Beas ku urang tambahan deui atuh jadi 1,5 liter bisi teueuh. Bisi batur araya nu milu nu hayang. Oh, Subali. Mitra kocapkeun wanci magrib kaliwat isya kaliwat. Barudak teh geus persediaan meuli tahu, meuli tempe asin sameleun kitu nya. Ngaliwatna teh dipipireun rada jauh rada anggang ti Imah Subali tapi da lega Imah Subali teh di pipir deukeut tanggal Cau. Ngaliwatna teh didinya atuh breg barudak teh jadi ngalobaan ongkohan malam minggu. Wah, euy loba geuning. Tambahan deui we lah biasa. Tambahan deui 1 liter deui. Asup kitu ieu kanu panci ieu. Ganti pancina coy kudu gede coy tuh nyokot itu tuh nu ngagantung. Wah, ieu nginjem panci cek Subali. Lobaan geuningan barudak teh ngaliwatna rek 2,5 liter. Oh, kopret. Capai. Parakekan urutna sia ka rumahan deui. Kopi ida. Inungna Subali. Tukung silila der we atuh aya nu popoh nu ngarenos sama anu ngagoreng asin liwet nu ngaliwet hawu teh nyieun 2 kitu nya awi anu ngalaregang itu aya meureun 10 jelema mah waktu harita teh ngalaliwat beras geus rek jam 11 liwat asak datara barurang barudak eta mah model nanaon teh parut rada peuting we meh nikmat cenah lah karasa geus laparna. Dari adi sore keneh mah geus darahar di imah. Teu mitra liwat asak dangeunana geus asak ngala we daun cau 2 ponggol 3 ponggol diamparkeun blek ke dibahekeun liwat diancromkeun heula kanu cai dikeuman heula luarna panci teh ame ngaglemong cenah. Bener mitra pas geus rada tiis teh pas ditamplokeun liwat teh dina daun cau gelempong langsung we dibaca ieu naon teh dihearkeun gitu dipanjangkeun cenah ala Dayak cenah pokna teh cing calalebak we der we dibalakan ku si Ocoy. Ayo geus teu kuat yeuh lapar der atuh ayo. Atuh mitra cing rariung. Da geus biasa model kolot Subali ge ninina bonaon sidik kitu barudak geus sok ngarariung ngadang ngaliwat naon sok geus teu aneh gitu.
geus teu nyarek geus teu naon sidik geus kabiasaan malahan mah sidik pangulinanana di dinya teh cak Tekung Silila keur ngaliwat apunten nya mitra Tekung Silila keur ngaliwat datang si Ecep rada mureleng ka si Ocoy jeung ka si Bali jeung ka si Udi Cep ya Cep lewat Cep awaran si Ocoy ameh teu curiga moal beko ream geus maneh yakin lampreng keneh biasana ge tara ulin maneh mah si Ocoy kecil aja kurang tos yuk minta duit tadi nanti buka duit jadi tegableg jadi minta dibere 500 aing tadi nama puluhan ribu aing tenten rek boga wah boga naon gitu rek boga naon gitu pok balik henteu li henteu ya ya rek balik we urang bisa di tangan siapa mah rada ieu lah kau ieu rada ketat penting seutik teh sok nyarekan atuh leos mitra Cecep teh mulang geus we teu kacaritakeun barudak si Cecep mah geus sebalik terus ayeuna barudak nungtutan geus diberesan geus angus ngaliwat teh nya aya nu ngumah katel urutna teh digantung-gantungkeun deui deukeut sumur ngumah katel ngumah panci sampai ka bararesih deui dudukan di ceos urut hawu besi kaanginan cenah besi ieu geus we kitu atuh ngarobrol anu beuki udud barudak ge anu henteu mah nya henteu we si Ocoy mah udud da ti leuletik si Ocoy mah geus beuki udud jeung si Ata rudud keur zaman udud dieu sapari bareto mah aya udud sapari rudud terus garambeureum we kadang sabatang teh kopatan eta teh sekali ewang aduh nya bari teu neutar hage jadi diajar cag teu karasa waktu beuki nyerelek nepikeun ka tengah peuting barudak teh lain marulang ngadon ngarampar samak nu biasa sok dipararake da sok loba maronok ngan sararena teh dihareup di buruan tapi natepas geunahun ngabarak we atuh barudak teh sarare geus kitu mah geus biasa kitu nya teu sobali teh ngarariung ngaso heula sakedap mitra geus kitu barudak sarare di luar cing parorongkol tapi da mararawa sarung bantal hiji kutiluan aya nu teu make bantal aya pasorengkrah we kitu nya pas isuk-isuk udang harudang siang seberang ceuk indungna Subali atuh cingkalu lisik bari jeung cinggari lisik kana panon barudak ya aduh geus beurang yuh si Ocoy teh Coy Ocoy geus beurang atuh cing carana kuleh heula ngumpulkeun heula pangacian bari jeung beberes samak ditarilepan angel di simpenan deui paparantieun geus dekil geus kucel da pararanti mararanehna kitu nya terus rencana dijieun jang beurang ayeuna
poe Minggu cenah yeuh urang nyieun acara naon yeuh li sabali ceuk si Budi teh arek naon yeuh poe ayeuna yeuh Rang Ojai lah yeuh Rang Ojai hayu lah bener heuh ngojay tapi engke ulah ayeuna teh da tiris ayeuna lain engke beurang atuh urang balik heula apa yang dahar oh atuh beurang ge rek balik atuh ceuk si Udi urang geus dikla balik atuh barudak nu sejen bararubar kabeh si Bopeng si Paung si Joy malahan mameluan bubar weh atus kabeh baralik ka imahna masing-masing pas datang ka imah si Ocoy teh euleuh mitra waktosna ka Bojong Sep hapunten seueur lepatna sim kuring ngadongeng hapunten pisan ka mitra kabaraya kawargi salam dunya cing arageng milik cing sararehat cing ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala diluruskeun di jalana nu dipika ridho ku Allah mugia dimudahkeun sagala rupi persoalan masing-masing dina kahirupan sakitu nu kasuhun hapunten di sim kuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh